Pan urang teh boga bedog di sidadan. Gunakeun kitu, da kamari ngomongna lamun kapepet gunakeun. Gunakeun ah. Siga aya silo. Aduh, kayak astagfirullahaladzim. Bararingung hirup teh. Ubah hutang itu ka dieu. Sia teh kemarin lagi daripada pusing nyanyi dah. Kutanya malam. Udah kepikiran itu. Pada pusing dah. Kutanya malam, dapatkah kau lihat? Ya, kenaon? Menaon ngalamun wae? Eta lur itu teh. Naon? Bararingung itu lah loba hutang. Atuh hutang mah tong dibingungkeun kudu dibayar hutang mah. Hari si dulur. Pan duitna eueuh, boga mah meuli dibayar. Atuh sabaraha yang sabaraha? Gede hutangna eueuh. Gede. Nah, aya kawauhan. Urang bola kauhan, babaturan rusak minjem-minjemkeun duit. Wah, iya cocok ya, bener ya, setuju orangnya. Bisa di mana dia? Gampang ke eta mah lah, soal eta mah ke urang suka disampeun ka dieu. Urang butuna gede euy. Manehna mah babari rek nginjem 1 juta 2 juta ge dibere. Asli ya teh? Asli, ke urang isukan. Asli lah jadikeun. Sampeun ka imah. Jadikeun ya. Urang perlu duit pisan ya aduh. Bingung sih dan lagi urang mah ka dieu euy. Keun bae aya. Ya urang titip ieu mah ya. Nya. Naon eta? Titip ieu di Bedog. titip di aki urang gitu. Ya. Lamun misalkan aya anu kapepet sejenaon di gua buka, lamun eta mah tong ka dibuka. Ieu teh udah dibuka ieu teh. Ulah, tong ka dibuka. Ya lamun dibuka kumaha ieu? Entong atuh bisa bisa bahaya lah pokokna mah. Atuh urang kumaha euy ieu? Pokokna mah bahaya. Kumaha lamun leungit sia? Antong leungit. Iya mun kapepet. Kumaha ieu euy? Mun kapepet. Kikeun we tah asupkeun we kana baju tah gitu. Ieu? Heeh, biasa tuh nya ayo urang mah. Terus balik heula tuh. Siap lah, Lur. Pokona mah Ke isukan lah soal hutang mah ke urang disampeun ka dieu. aman Ade, sip. aman. Aman, iya siap amanah. Pokona mah tenang Lur. Ya siap, hati-hati, Bro. Ayo. Kita risih dadan teh mere bedog. Nya euy penasaran deh euy. Buka gitu. Pancek si dadan ge tadi udah dibuka bahaya. Daripada awing cilaka, ning balik lah ka imah. Naon? Hari tadi dikeun ka suruh eta bedog naon? Nah, pokoknya mah aya we lah spesial. Pakai telur teu. Pakai martabak Kayak martabak ayo banget, ah. Aduh, si Ari teh ka mana lila euy. Oh, itu nih. Ri. Oi. Jadi mau nginjem duit teh? Atuh heueuh jadi Ayo, atuh ayeuna. orang bisa. Cocok ka mana saurang teh kamari panduaan. Teuing tinggal mah bae antepkeun lah, enggak makan modal gitu ah. Pai teh aku pai. Berapa bae lah kayu. Ayo. Tuh, itu jalan mana teh? Ayo orang sampeun. Ayo sih. Aya naon teh asal ruas kieu? Ya, aya babaturan urang rek nginjem duit nah, bisa teu? Bisa atuh butuh sabaraha. Ai sombong. Sabaraha butuhna? Anjir, jang naon? Pokona mah aya we Coba sekali deui jang. Oh, heh.
Tapi urang mere jangka waktu 3 poe kudu mayar. Sakudung teuing atuh sabulan atuh. La ilaha illallah siga karentenir ka urang teh pan urang ge usaha boga dunungan. Baiklah dia lah. Heeh. Mah teu poe nya. Hei, Sok deh lah. Nuhun nya. heeh. Geus ari kitu mah urang rek laporan lah ka dunungan urang. Siap. Ayo. Wah. Nya, nuhun ya. Ayo siap. Ayo. Jadi aman bukan nama. Nuhun nya. Siap santai. Aduh. Tenang urang euy si kieu mah. Geus nya urang rek ini heula aya perlu Siap. deui nya. Siap. Keheula teh ka mana ka dieu? Jang rokok ieu lumayan. Nuhun nya. Sami ya. Aduh, jong urang geus menang duit mah. Bayarkeun hutang anu mah langsung ah. Bos. Lapor. Siap, laporan diterima. Anu minjem duit biasa. Orang mana? Babaturan kene kawauhan urang Seberapa juta itu nginjem? 4 juta. Bisa dipercaya tuh? Bisa. Jangka waktu seberapa hari ya? 3 poe. Sip, Mantap. mantap. Oke. Laporan diterima. Sip. Lanjut deh bosnya. Nah, orang lanjutin ngalamun ya. Oke. Aduh, saatnya menagih hutang. Aduh, ayeuna teh geus 3 poe. Baka anu nagih hutang mah ieu kali duit can boga. Aduh. Duh. Rek nagih hutang ya. Geus 3 poe. Nah, istilah poe ya. Nagih hutang. Oh. Istilah poe. Arek mayar mah teh. Ampura bos, can boga duit urang. Pan urang ge kudu setor ka dunungan. Urang teh lain teh hayang mayar can boga duit kumaha tuh? Papan janjina 3 poe. Ari teu boga duit, Karena kurang dipercaya. pan urang teh boga bedog di sidadan. Gunakeun kitu, da kamari ngomongna lamun kapepet gunakeun. Gunakeun ah. Si eta nih bukan bedog daripada kieu nek bebeja orang kadunungan. Nama ke ini teh kumaha ieu teh? Erek moal lagi teh. Salamet. Kunaon lu lompatan? Lain bos, anu kamari jam ka waktuna 3 poe, anu nominalna 4 juta, urang teh ditagih, ngaluarkeun bedog. Asli. Lain mayar. Bakal ngaluarkeun bedog. Langsung we urang lompat da sieun. Sabab ayeuna mah urang urang tiris. Isukan jeung urang teang dia teh jelema. Ya, siap. Ayeuna mah urang balik heula we urang siapkeun tanaga. Siap Laporan bos. Siap. Nah, Lain. Jadi aku. bener Jadi intinya nggak sehat bos. sehat. Urang geus mempersiapkeun tanaga tipe tinggula. Wah, Ayeuna mah urang langsung teang ka ditu. Nya mau bedog kumaha. siap. Ayo. Bos, ya teh bener yakin orang yang jelema nu ngutang teh Tong ngomong wae. lain jadi henteu. Mana teh percaya ka urang? Percaya tuh. Ayo tuturkeun. Bos asa teh yakin urang. Aduh, bos. Ayo siap.
bro. Kumaha utang teh dibayar can. Can euy. Jangan kan habis 3 poe. Eta can boga duitna kamari teh aya ka dieu. Si eta teh nagih an urang teh boga bedog dikaluarkeun ku urang teh lumpat. Sieun ku bedog. Gimana jelemaana? Tuh, itu memakai topi. Oh, pakai topi. Hah? Itu kumaha cagarnya? Gimana jelemaana? Tak iya. Ya, Aduh, bingungan. mana? Cenah mana minjem duit? 4 juta rupiah. Can boga duit, Bos. Kemarin pas dibejakeun ka anak buah can boga duit. Nah, yang ngaho kudu dibayar. Kumaha itu teh? Dibayar mah. Kumaha? Can boga duit, Bos. Udah hayang nyaho. Aing mau pipilun kabur Oh. Jadi lagi teh kumaha teh? Tolong bos, ampun bos, bos ampun, ampun. Cabut. Aduh, si Dadan tuh balik nipu. Ada solusi teh ya mah. Aduh. Naon ieu teh? Itu orang tulungan seluruh hidup bapak dua. Wah, Mana mah tuh balik dan. Harus juga teu bedog korek. Digebugan kudu nungang gitu minjem duit. Aduh, aing. Nah, habat di muka atuh. Mana tuh balik.